Nah, iya, kurang teh kan hari tadi kuliah kebuat berat. Gue asup waktu ngajak berjamaah. Ya, terus saya wudu tahu mah encan wudu main teh pirawe wudu kurang teh di goroan. Sudah ada teh. Nalika terwudu teh di goroan teh cicing wae apa ting teu ngadengeun ting kumaha nya. Apa sieun batal gitu. Apa sieun batal wuduna apa nasi apa teu meunang gitu ngomong nalika keur wudu. Nah, jadi kurang teh liburan teh cicing wae teh di tempat teh aing mah cicing wae pan urang teh liburan teh ka maneh gitu. Jadi pertanyaan teh lamun keur wudu ngomong meunang henteu kan lamun ibaratna ngadoa oge bukankah itu suatu omongan gitu loh kan ngadoa meureun ngomong gitu meunang teu Orang keur wudu are henteu ngomong meunang nu teu meunang mah urang keur wudu are henteu modal eta teu meunang eta urang keur wudu langsung teh ngomong di gorowan itu meunang ngan ketika berwudu salah sahijina nyaeta henteu ngobrol teu ngomong ari doa-doa kumaha teu ari doa-doa kumaha kajentong sajeun bagus ulah sok ngobrol keur wudu teh sagala nanyakeun harga beas harga naon gibah ya kitu tah eta mah teu meunang. Terus nalika beres wudu urang disunatkeun we bari madep ka kiblat wudu teh madep ka kiblat. Pas sunatan anak ka kiblat kan lamun teu bisa posisi ka kiblat ulah maksakeun maneh si paralon dipotongkeun di tengahkeun tong maksakeun maneh gitu nya geus posisina di dinya. Nah bari setelah urang wudu beres urang ngadoa Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal sholihin perintah Allah kiblat gitu. Oh berarti sanajan kurang wudu teh teu madep kiblat. Tapi pas ngadoa mah Ya. lebih afdol madep ka kiblat gitu.